Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang tepang deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman ayeuna teh seri ka-28. Mugia mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng. Mitra-mitra di mana bayana. Sareng mudah-mudahan dina dangat ayeuna mitra-mitra Kang Arid anu salamina mancok satia aya dina kasehatan, bos sehat lahir sehat batin. Kamari teh dina seri ka-27 nyaeta anu nyarioskeun Aki Dharma sareng Bisurti anu tos dugi ka bumi nanya. Dugi kadinya mitra-mitra supados senyang kolong tingkana waktos sumangga iya acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der sok nyai kajero kitu cek Aki Dharma. Kitu nate Aki Dharma tuluy asup ka jero imah. Ari di jero imah teh sok sanajan eta imah leutik meuni geunaheun resik. Palupuhna meuni herang sigana mah mineng dibersihan. Harita aya teko teh teko tambaga. Teko tambaga teh anu baheula ih leutik oge meuni wawang. Cangkir batok meuni geus herang. Jeung aya tuangeun eta tuangeun teh diwadahan kana baki kuningan. Aya oge jagong anu diwadahan kana boboko. Sok tah nyai ngopi heula bisi rek nginum bisi hanaang. Tuh aya batok sok nyokot we ku sorangan tong asa-asa. Kitu cek Aki Dharma. Anu saterusna Aki Dharma mah terus kacai nyaeta rek ngalaksanakeun salat asar. Da harita teh geus waktuna nincak waktu asar malahan mah geus tereh kana jam 4 leuwihan. Oh mohon mangga Ki kitu cek Bisurti. Ituna teh Bisurti bari nyicikeun cai kana batok regot Bisurti nginum. Mending ngalaklek hanaang lain dikieuna. Tamah tadi meunang kareuwas. Beres salat Aki Dharma nyamperkeun deui ka Bisurti. Tok Aki Dharma ngamimitian cumarita. Lain Aki teh rek nanya ka nyai. Ari nyai saha ngaran jeung ti mana rek ka mana? Ari ngaran Aki Dharma. Yang Aki boga incu. Ngan ayeuna eueuh ku Aki teh dititah meuli tarasi jeung lauk asin. Ari ngaran incu Aki Wijana. Kitu cek Aki Dharma. Nanyakeun ka Bisurti da can sampat. Cumarita basa di jalan. Oh hatur nuhun Aki. Aki parantos naros ka abdi sareng pangpang menamah tos nulungan. Wasta abdi surti. Abdi ti kampung Dangder maksad abdi kieu Aki. Anu saterusna ngandarakdak. Bisurti nerangkeun maksud jeung tujuanana. Yen manehna
geus kasasarnya lampah, geus kabawa ku hawa nafsu, geus katarik ku korod, geus kairut ku iblis, geus bersekutu jeung siluman. Manehna geus munjung muja nyaeta ka siluman monyet anu aya di gunung aseupan. Napikeun ka anakna jadi korban. Lain anakna hungkul nu korban teh, loba warga, loba pagawe anu geus dijieun mangsa ditumbalkeun ku manehna jeung salakina. Niat maksud jeung bisurti kabehanana diterangkeun yen manehna hayang babelik pikir, hayang tobat, jeung manehna hayang nyokot nu jadi anakna. Kabeh diterangkeun eueuh nu kaliwat. Diterangkeun oge ngaran salakina nyaeta Mangkomod anu terus-terusan manehna ngahiji jeung siluman sok sanajan bisurti geus nyarek nektek leuker meulah jantung geus teu hayang deui hubungan jeung siluman. Tah kitu aki maksad sareng tujuan abdi teh kitu cek bisurti, nerangkeun maksud jeung tujuanana dina nerangkeunana teh rada panjang lebar. Aki Darma unggut-unggutan ngartieun maksud jeung tujuan bisurti. Aki Darma atoheun bisurti untung gancang manehna eling kanu kawasa niat tobat gilig dina atina geus hayang mutuskeun jeung bangsa siluman. Pok Aki Darma nyarita, ya syukur Nyai, lamun Nyai boga pikiran kitu, boga pikiran hayang tobat. Aki bunga dawuh hartina sok sanajan urang lubak libu ku harta oge, ari menang ti siluman mah percuma. Loba harta lain nganu harti bakal bunga, tapi loba harta justru nu bakal ngundag-ngundag kana kabingung. Diudag-udag ku dosa hirup moal tentrem. Yang aki rek nerangkeun naon ari hartina tobat. Tobat minta ampun kanu maha kawasa, bari ngeureunan kalakuan anu geus dilakukeun salila ieu, bari gancang migawe parentah anu maha kawasa ngajauhan laranganana, tah eta anu disebut tobat. Soal eta ditarima jeung teuna lain urusan urang Nyai. Urusan urang mah ngasaukur ngalaksanakeun, tapi eta urusan nu maha kawasa. Anu penting mah urang dina ngalakukeun eta tobat kudu husu tur ikhlas. Ulah ngarep-ngarep buruh, ulah ngarep-ngarep ganjaran, lempeng we komo. Dina waktu ayeuna urang geus lamokot ku dosa, geus loba nyawa nu dikorbankeun ku urang, geus loba nyawa nu ditumbalkeun ku urang. Sakumaha teuing gula wargana bakal nyeri hate, bisa-bisa dendam ka urang lamun apaleun yen manehna atawa kula wargana maotna teh maot anu teu munasabah. Kitu saur Aki Darma. Tah ti mimiti ayeuna sok Nyai diajar salat, diajar dikir ka Allah, diajar we da sararea ge diajar. Sararea ge sarua ka asup Aki.
Aki ge can ngarasa bener. Aki ge can ngarasa bener. Kitu saur Aki Darma. Tapi abdi mah teu tiasa babacaanana Ki. Rumaos baheula teu diajar ngaos, teu dididik ku kolot, ngan dididik teh ka kebon we jeung ka serang. Kitu cek Bisurti. Soal babacaan sabisa-bisa urang bari diajar we. Kege laun-laun bisa. Kitu saur Aki Darma. Tapi Aki, abdi mah jalma anu lamokot ku dosa. Salila ieu abdi babarengan jeung bangsa siluman. Tos seueur hanu maot gara-gara ditumbalkeun ku abdi. Dosa abdi tos numpuk. Tos teu kabayang Aki. Kitu cek Bisurti. Bari kitu teh panon ajuh ku Cipanon ngan segruk ceurik. Bisurti sadar salila ieu manehna estuni ngaburung nafsu ngumbar amarah. Sok sanajan awalna diajakan kudu jadi salakina. Memang tadi nama Bisurti nolak, tapi ku ajakan Mang Komod nu jadi salakina laun-laun mah Bisurti kabaud. Tapi saprakna budakna dibawa ku siluman, pamikir Bisurti ayeuna mah robah. Geus karasa kumaha rasana ditinggalkeun kudu jadi anak. Cek pamikir Bisurti, batur ge pasti sarua. Ih, Nyai, lamun bener Nyai rek bener-bener tobat, Allah langkung uninga. Ayeuna mah niatan we, niat anu alus geus we, anu geus mah geus. Anu penting urang bisa balik deui ka jalan anu dipikarido ku Nu Maha Kawasa. Cek Aki ge tadi soal ditampi jeung ditampi sok pasrahkeun ka nu bogana. Kitu cek Aki Darma. Keur ngobrol kitu aya anu uluk salam atuh Aki Darma ngajawab, "Waalaikumsalam." Aya hiji budak lalaki umurna kana 30 tahunan nyaeta incuna Aki Darma teh anu ngaranna Wijana. Wijana teh incu Aki Darma ngan hiji-hijina anu diurus ti leuletik, nu diurus ti orok beureum. Gek Wijana calik kikireun Aki Darma. Tah ieu Nyai, ieu incu Aki teh anu ngaranna Wijana. Atuh Wijana anu saterusna ngenalkeun ka Bisurti. Bisurti ge sarua ngenalkeun ka Wijana. Ieu Bisurti di kampung Dangder. Wijana kieu lalakona ame hidup apal. Itu cek Aki Darma. Anu saterusna Aki Darma nerangkeun ka Wijana. Teu mimiti basa Aki Darma manggihan Bisurti basa dibegal di jalan. Ari tujuan Bisurti nyaeta manehna hayang nyokot budakna anu dibawa ku siluman monyet anu aya di Gunung Aseupan. Jeung Bisurti janji rek tobat kabehanana diterangkeun ka Wijana anu kaliwat. Dinepikeun ka ngaran salakina kabehanana diterangkeun. Tah kitu
Wijana. Ayeuna wayahna hidup kudu bisa mantuan Bisurti, supaya eta budakna bisa kabawa deui ka dieu. Sabab eta budak teu tuah teu dosa. Kitu saur Aki Darma. Oh, mangga Aki, mangga. Kitu cek Wijana. Tah Nyai, mimiti magrib urang diajar sholat, urang diajar ngadeketeun diri ka Nu Maha Kawasa. Kan urang sabisa-bisa we ke ku Aki di bejaan cara-carana. Kitu saur Aki Darma. Oh, mohon mangga Aki, sareng abdi bade nganuhunkeun ka Aki sareng ka Den Wijana anu tos ngabantos ka abdi. Kitu cek Bisurti. Oh, eta mah geus kawajiban Aki. Aki salaku manusia kudu saling tulung tinulungan. Kitu saur Aki Darma. Atuh ti harita Bisurti dididik diatik ku Aki Darma. Teu mimiti tata cara ibadah salat, tata cara tobat, kumaha cara tobat kanu kawasa, dibere amalanana, dibere babacanana. Bisurti didik berang jeung peuting, malahan mah Bisurti dididik dina jurus. Cek Aki Darma nya atuh bisa-bisa keur ngajaga diri manehna, ulah nepikeun ka kajadian model kamari. Pan kamari ge ari Bisurti meureun boga saeutik-eutikeun mah dina bela diri bisa ngalawan. Terus Bisurti digembleng ku Aki Darma, amalan-amalan terus dibikeun. Untung sakitu mah Bisurti daya tangkepna masih keneh kuat. Ayeuna mah Bisurti pikiranana leuwih panceg dina kaimananana. Malahan mah Bisurti ayeuna mah sok nyangu sok nyeuseuh, sok sanajan dicarek ku Aki Darma ge, tapi keun bae cenah Aki da ieu mah pada belan abdi. Wajar ari istri nyangu jeung nyeuseuh mah. Hitung-hitung males kahadean Aki Darma. Malahan mah Bisurti geten pisan, getol pisan ka kebon. Ngan Aki Darma janji ka Bisurti keun cenah masalah nyokot budak mah di nagara siluman eta bagian Wijana. Teu karasa Bisurti geus hampir 2 minggu ayana diteun Aki Darma. Bisurti soson-soson pisan dina ibadahna teh. Salatna getol, salat nu 5 waktu, salat hajat, tara nepikeun kaliwat, salat tobat istiharoh, nepikeun ka tahajud, manehna estuning getol. Atuh Aki Darma meuni atoheun. Ngabandungan Bisurti anu bener-bener hayang tobatna anu Maha Kawasa. Ayeuna mah Bisurti awakna lingsig, beungeutna bersih kusabab minang pisan wudu. Hatena tentrem jeung tenang, leuwih yakin kanu Maha Kawasa. Jeung Bisurti aya tekad dina hate hayang nginsapkeun anu jadi salakina. Cek pikir Bisurti hiji mangsa manehna bakal datang kanu jadi adina nya ka Biiti jeung ka Mang Omen rek menta dihampura. Salila ieu manehna geus nyieun dosa, nyieun fitnah,
manehna geus aniaya kanu jadi dulur salakina. Bisurti minang cerik merebay cipanona ras inget kana kalakuan manehna salila ieu. Harita sanggeusna beres salat Isya tiluanana keur ngariung. Harita teh geus nincak kana jam 7 leuwih atawa jam 7:30. Pok Aki Darma cumarita, "Wejana, Aki ayeuna rek mentes ka hideep. Sik pangnyokoteun eta budak Bisurti anu aya di nagara siluman monyet teh nya bari ulin we. Ameh teh kasal teuing ari bari ulin-ulinan mah," kitu saur Aki Darma. Abong Aki Darma jalma linuhung, luhur ku ilmu jemar ku pangabisa kanal ku kaimanan. Dina cumariosna teh asa heureuy, padahal mah nya piraku rek ka nagara siluman itung-itung ulin nya. Lamun ka Singapura mah rada kaharti, ka Brunei atawa ka Hong Kong. Ai ka nagara siluman itung-itung ulin mah asa kabina-bina teuing Aki atuh. Oh mangga Aki, kedah iraha abdi ka ditu mangga, kitu cek Wijana. Rek ibadah mah tong diengkekeun, tong diisukeun. Ayeuna mengpeung beurang keneh, sok kaditu, sok persiapan, kitu saur Aki Darma. Oh mohon mangga Aki, kitu cek Wijana. Atuh Bisurti meuni atoheun, ngadenge yen budakna rek dicokot ku Wijana. Pok Bisurti nyarita, "Aduh Aki, oge kaden Wijana, bibi ngahaturkeun nuhun kana kasayan Aki miwah Aden," kitu cek Bisurti. Oh teu nanaon bibi, keun eta mah tos kawajiban abdi, kitu cek Wijana. Sok Nyai anggur kaditu nanada kanu maha kawasa supaya eta budak gancang kabawana, kitu cek Aki Darma. Nitah ka Bisurti wiridan, "Oh mohon Aki mangga," kitu cek Bisurti. Kitu na teh gancang nyokot mekena leos init katajung rek ngadon dikir ka Allah sakalian bari nungguan salat tahajud. Pok Wijana nyarita, "Bon Aki, bade dikantun heula, abdi nyunkeun piduana ti Aki," kitu cek Wijana. "Ah nya sok kasep incu Aki didoakeun ku Aki." Atuh Wijana gancang asup heula ka pangkengna, nyaeta ngaganti baju. Calana jeung bajuna diganti ku baju pangsi anu khusus paragi latihan silat. Ngeuseubeul eta baju teh tara dipake, daah rek naon cenah dipake gege lembreng. Sirana dibengker ku iket persiapan. Atuh geus beres kitu mah, anu saterusna Wijana turun ti imahna harita seep waktu.